Kang, tadi di pangaosan recek Ustad, kan ayeuna nate bulan Rajab. Cenah kuduna teh urang teh kudu dilobakeun nyieun kahadean. Ulah loba nu goreng-goreng. Ya, lain bulan Rajab hungguk gitu tuh nya. Masing bulan-bulan usir ini anggar kudu kitu nyeun kahadean. Atuh ari kitu mah karenya biso nya Kang. Nah, kudunya biso naon hubungan jeung biso? Nah kan biso tukang dagang goreng-goreng Kang. Goreng cipe, goreng gehu. Iroh, lain eta maksudna. Maksud goreng-goreng ai biso mah eta mah gurang goreng. Maksud goreng-goreng teh kalakuan nu goreng. Misalkeun tala kakak batur, sirik ka batur, gibah. Tah mun nyai sok gibah jeung ibu-ibu di warung biso. Tara gibah nyai mah Kang. Osok ge ngomongkeun tetangga. Heuh sareak keneh teh gibah. Tapi da ayeuna mah geus tara Kang. Tara ruang reung di warung nyai teh. Nya alus atuh. Ruang reungna pinah ka imana si Inul. Bukan teh eureun.